sok ece onang Jainuddin MZ ka dieu moal datang moal males maot nya atunya tah eta wakonan ku ceuli uing di dieu ceuli tah di dieu hayang MZ mah sorak teh beh dieu tah remote-na teh salah mencet jadi suara soang teh Jainuddin MZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra Mi'raj bukan peristiwa biasa. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak bisa dicerna oleh akal. Kenapa? Karena akal kan kekecilan. Betul. Jadi maronyong betul. Gitu tabarudak lu penting mah keur di pasantren sing sering mudakara. Uing mah di WC ge pidato per kelas 4 SD di WC. Saudara, kenapa saya nyeri beuteung? Bro, teu sing mencret saudara. Cek pun bapak duri grepe sadurik. Ayo urang bisa ngabalikeun pinter mah teu ngan bisa ngabalikeun mun bapak ceng teh abdi ka abdi nyebut jurik bapak naon bapana gitu. Cek pun biang teh encep we anger keur diogo mencep pangmeserkeun bawang sareng cabe di ditu mah da kudu meuli beda jeung di dieu di Dewi Samelak pangmeserkeun bawang sareng cabe ku abi diwaler ada apa ibunda jangankan bawang jangankan cabe keriduanmu akan selukurai wahai ibunda betul cek pun biang nanaonan eta balik di warung ini bawangnya ini cabenya dan ini angsulnya cepun yang temasihannya cepet lain ditutup ku MZ mohon maaf atas segala kekurangan usikum wa nafsi bitaqwallah teuh tareuh santai ayeuna Aagim sok rajaban ayeuna loba ustad nu datang Ustad Luris Jainuddin MZ ayeuna Aagim geus 3 onang Agim mah datang komo ngadadak mah tah ayeuna onang ku ceuli uing di dieu asana mah tah asana mah kada bisi pahili jeung suara gajah apa kabar ibu Aa udah bahagia karena apa Aa melihat tendanya megah lampunya guritak gurino jadikan kesempatan memperingati Isra Mi'raj ini bagaimana kita memperbaiki diri kita bercermin sama Nabi yang soleh saja penuh penderitaan ada yang membenci ada yang menghina dan Nabi mah dihina teh bukan hina beda sama kita mah dihina teh bener-bener hina betul tidak? Halo kenapa tingkah orang begini seksi aja menyayangin banget na bulenak pan palsu eta mah mencit hayam di imah jenung nu ngawalar salam moga-moga sing ditebihkeun tina kabingung mencit hayam di imah biro mengawalar salam moga-moga sing ngal angkat umroh mencit hayam di imah sidilan mengawalar salam moga-moga sing tunah tina rupi-rupi cicilan mengawalar salam didoakeun moga-moga sing arawet muda ibu-ibu nu teu ngawalar salam moga-moga carogena sing ngal kenging mamah muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laila wa urija bihi ila sidratil muntaha wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abudan bi tilawatihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim
Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha. Wa qala aidan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala nabiyuna wa maulana Muhammad inna hikayatal isra wal mi'raja ta'limu li ummati. Wa qala aidan as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil anu dipihormat Sahibul Fadil, sesepuh pimpinan umum Pondok Pesantren Al-Istiqomah sakulawargi miwah para asatid wal asatidah sadayana para masayyih nurawu hadir wengi ayeuna nu kusim kuring dipihormat tekakantun sebagian alumni atanapi nu dimaksud ku himmah himpunan alumni Al-Istiqomah nu masih keneh aya dekakantun ais pangampih pupuh lemur Bapak Kepala Desa Sukawargi Kalirengrengan BPD LVM MUI dekakantun sadayana pini sepuh tokoh masyarakat tur anu dipika sepuh di wewengkon wali santri oge santriyin awal santriyah anu rawuh hadir ku ahli pangaosan ibu-ibu bapak-bapak sepuh anom daramang ece daramang certitin aya binunung ceimas bijuju cekokong ceis bidedeh ceeti maeha maici syukur alhamdulillah pandung waktu panjajab acara nu parantos moperin waktos kesimkuring insyaallah ieu pangaosan mualami dalilah getara diarapalkeun ieu nu penting mah pangaosan mah singkat padat melekat insyaallah simkuring balik mawa ilmu nu mantap ehona dialitan saalit deui abdi bade ngadeg da ageung rumasa cewek-cewek sembilan kain nurut penek kapan ece sok ningali gening di sisi jalan komo di kota ayam martabak mini mubali ge ayam mubali astagfirullah ageung rumasan nu penek ieu mah ece anti panyawat darah tinggi sabab darah rek naik ge moal cios da awakna penek jadi ayah nu gaduh panyawat darah tinggi gampil ubar nama ayah tadi dapur masing-masing minyak keletik we ece sawengi teh sasenok 7 wengieun dintenan ka 7 ku ece teras parios ka puskesmas tes darah teh moal naik da leureun ku minyak nu kadua nu penek masuk cerdas sabab otak jeung hatena deukeut tingali Profesor Dr. Ing B.J. Habibie mampu menciptakan pesawat terbang. Habibie cerdas sabab awakna penek matak ece sing gaduh cita-cita gaduh putra gaduh incu anu saleh hayang-hayang ting boga budak penek awas ati bu bingar marwata suta dina himmah anu kalima saur pangarja teh da ari alumni nama parantos cai datang alhamdulillah ulama baheula ulama salah kapan gitu nyeun pangajian teh make merek leres sumping sasi mulud dimerekan ngaranna muluda sumping sasi rajab dimerekan ngaranna rojaban sumping sasi muharram disebutna muharram dimerekan lah kapan benten ece ngaji ge make tenda terus henteu make sound system di panggungan
aya susu aya cok mingguan sok kieu unggal minggu we kieu bangkrut halo ngerempokeun ka si Ece cerita jengan irung jeung pipi meuni perebut gitu beli lebu kacang polong mau rebik dina keran ibu-ibu ting parlong cenah mau bali Graina Aldebaran halo saya memang merasa malam ini mendapat kehormatan bunga ngan lamun di masyarakat biasa lain penyelenggara pesantren make banner kieu teh sok sedih wah banner nama gede ngan 3 poe kemudian dipake moe pare nya nu kieu tah adena we di sarengkeun sareng almakfur lah wa manun jaya moalain wani coba mun foto Ustaz Nuri Sungguh nyampak dipake moe pare menyaya mau balik kodang dipacokan hayam abdi ngawas di Malangung ios tenoroskeun oge ngaos kapan muludan badak bener nangan urang wungkul sabulan kemudian teh nyimpang ka masjid eta bade ngaos ka Bandung majar abdi teh bade ka Jaman ngiring ka WC gitu hoyong ka hampangan suruh panitia teh ajengan kaleresan WC anu nuju direhab mah nggak kapacilingan pipir waduh aya beungeut aing menya aya mau balik konang ngadagu anu keur ngarisi teraskeun make merek beda daya tarikna leres dasa tahun sekali iya malah ngaji ge alhamdulillah kempel sadayana antawi santri sareng wali santrina sareng alumni sareng masyarakat pan make merek mah jadi beda menarik insyaallah kikian sote supaya tetap terjalin silaturahmi abdi titasi ka ieu tempat aya merek janten wasilah abdi tiasa patepang sareng sadayana mudah-mudahan Ece akang teh sadayana sing jadi saksi kasayang jaga di akhirat. Ece akang biring bade karulem mangga da geus peuting. Abdi mah bebas. Nya mangga. Biring bade barang tuang heug nu ngarokok pek. Bebas jeung mubalik ieu. Ece mustami tuluh wajar. Naon cenah? Mustami tuluh wajar. Ngan lamun mubalik tuluh teh mubalik kurang sare. Mesti disebut kurang ajar deui aya dia. Teraskeun. Allahu Akbar. Hayang minum deh. Caina hiji cai herang. Nu kadua emut ka Pun Bojo. Saur Pun Bojo teh kieu aa silakan mau ngaji ke Garut, mau ngaji ke Subang boleh. Rek ka mamana ge ka Purwakarta ge jigrek ngaji mah. Ngan syarat jangan pernah nyusu di luar. Moal cai herang we. Alhamdulillah cai herang teh di Tasik mah cai paranting mubaran nu kasurupan. Kusabab ajengan ngaleuh cai herang anggap ya ajengan ke haus atuh teh. Jika bibir pecah-pecah dan sariawan minumlah cai herang. Alhamdulillah. Bingah lampu bray ajengan tepeti bodas. Beungeut aing gede hejo carulang. Teraskeun. Sok heula urang sholawat mepeh kana ngaji. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sadayana salatullah salatullah salamullah ala yasin. Lamun ngaji kudu jempe bareng. Lamun ngaji kudu jempe ulah bari nyooha komo bari tibra sare bisi digonol kelongna. Assalatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah
ala yasin hirup loba nyeri hati komo teka bagi bea nu disalahkeun bapak majar maneh goreng korban nama keur ngarokok Pak RT salatullah salatullah salamullah ala yasin tisosore persiapan belaan ngajait popoean dawengina aya pangaosan nu ceramahna leutik jek aing salatullah pakai diri je salatullah salamullah ala yasin aya kamera salawe mah 25 aya inyuk dina meja awewe zaman ayeuna lamun nganyuk tarak ngakut kabeh salatullah nyengir udah kenempuin Rasulillah salatullah salamullah ala yasin melikirai kasukawening ikan tuna ti Cikoneng zaman ayeuna seurarai anu gelowing ngan hanya kaluhun tuna salatullah salamullah ala toha rasulillah salamullah ala yasin ala yasin salawe mah 25 angin kacangna pariuk awewe zaman ayeuna rarai herang kuluk hauk iya salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin ala yasin bila ceri udah gak jangan juga si orang teraskeun bingung marwata sutai urang hadir di tempat teh calik di tempat nu istimewa oge pangaosan nu istimewa margi ditumalikeun sareng emut diisrokeun tur dimi'rajkeun ala junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad jangan-jangan naon hikmah Isra Mi'raj teh lah geus peuting 3 we sabaraha biasana mah genep 3 kage mun kaburu sabaraha 1 ujian 2 peringatan 3 titipan 1 ujian 2 peringatan 3 titipan bismillahirrahmanirrahim hikmah Isra Mi'raj ti Ustad naik ayatil 1 ujian 2 peringatan 3 titipan 1 ujian 2 peringatan 3 titipan geus jadi mun anu nanya kieu nu teu ngaji kieu ceuk ari wengi ngaos ari abi mah teu kaburu ai ajenganna ti mah anu kada penek ajengan da bodas henteu teh pokona mah siga si ohang teh kajauhan
cenah kumaha ngajina eta we pokona mah kitu tahu nepi ka eta 3 kitu hiji ujian 2 prima 3 geus terengeusan ibu hoyong duga tabu sabaraha ngaosna ieu suku sanes pangaosan tama penganiayaan abdi mah jadi mubalik kudu nempuh situasi jeung kondisi da urang menganggap rezeki teh harta nu barana imah mewah mobil weuteuh kebon lega eta ge rezeki ngan aya nu poho rezeki nu dipihara ku urang memeh ngaji esok ngadua Robbi zidni ilma warzuqni ilmu ge rezeki mata kudu nempuh situasi jeung kondisi mustami geus karieun sabelah nu hiji katingali geus yang hunyar diuk deui yang hunyar ya di pangaosan mah pangarsa tempatna tenang jeung senang mana buktina nu di imah hese sare ge datang ka pengajian menjadi pangheulana sareng teh pangheula komo ngajina di masjid leuwih tenang taroskeun ka bapak-bapak kamari poe Jumaah anyar keneh Jumaahan subhanallah baras ku tenangna di masjid nepi ka ya Allah keur Jumaahan khutbah ge teu kadenge daharees kabeh Bu wios ngosna bari heureuy wios bari heureuy wios da apal bajuna teh rapi da ieu teh loba nu keur garalo perebut sareng Aang sanes Aang Haji Aang Surat halo 3 hikmah Isra Mi'raj hiji ujian nah itu makanya disebut ujian ma qabla ma inda ma ba'da satu acan Isra Mi'raj nuju Isra Mi'raj sabada Isra Mi'raj Rasul diuji cek bahasa akademikna pra Isra Mi'raj jeung pasca Isra Mi'raj ge diuji ku Gusti nulangki dibahas satu acan Isra Mi'raj keadaan Mekah begitu mencekam lapar nusa lapar-laparna 3 tahun lamina genep 118 genep 118 genep 120 Masehi umat Islam 3 tahun diembargo ekonomi ku kafir Quraisy nepi kata aya tuangan jukut di dahar umat Islam jukut nu aya cucukan dituang nepi ka berdarah bibir umat Islam sakitu di Mekah jarang jukut kamari urang keur corona salapar-laparna moal nepi ngadahar jukut Bu keur corona mah boro-boro tukang usaha nu balik model ke do manu bangkrut apa nu mos-mos ustad ketulus aduh nal kana hate aya nu nyebut lamun nyebutkeun hapunten etek ngabatalkeun lamun aya nyebut manawi etek ngonang tapi nabi mah corona ge aya wae nu ngonangan kaleuweung da eueuh radia ari ka kota mah patuh prokes urang mah mawa masker mawa hand sanitizer mawa PCR ngaji teh uluna panggung di masjid we nu sok biasana panggung ge ngan asup kana lawang pantau masjid beungeut aing teh disemprotan siga hamawer nempo batur positif abi mah negatif ngan pun bojo positif boga deui budak corona da aing pan eueuh gawe santri diparulangkeun aing geus eta pagawean teh cicing santri macan ngarti halo ih baheula zaman Rasul mah leuwih parah batan corona urang kamari urang mah 2 tahun Rasul mah 3 tahun eta mah geus we full di blokade umat Islam nepi ka umat Islam lapar nu luar biasa pengikut Rasul hanya tinggal 70 orang nepi ka orok ge marah mana buktina umat Islam seueur nu barang tuang jukut eta seueur nu miceun caket batu ketemenan kaluar teh nu miceun teh eta ehna umat Islam teh seperti ehna sapi da urang mah sopan atuh urang tasik mah ka sapi ge nyebutna boda sudah teh beda-beda atuh boro-boro Tasik jeung Garut Tasik jeung Tasik ge geus bebedaan Tasik di abdi mah di Sukaratu caket Galunggung datar-datar wae tak aya nu moto kada keur calangap bahaya jadi status ustad lapaknya itu ya terus ke Tasik jeung Tasik geus beda teh ceuk mereka mana mereka pangaosan biasa coba kalangkap lancar tuh geus beda Tasik Kidul Cipatujah ka mana ceuk
kapangaosan komo dipun akid asik ya urang tasik kan ieu irani tasik labi di waler kota di jam salapan urang dia ya teh urang kampungna teh panyingkiran nyepertikeun mobil jeung motor tabrakan ge pantes intonasi teh pasti tiguling teh mobil jeung motor tabrakan jepret gitu ari urang ditu mah eta mobil geura jeung motor tabrakan jebret tibang antel halo cing perlu dipengkolkeun ceuk ahli balagoh mah disebutna bade iltifat pokok pengkolkeun balik deui kana pokok kitu. Taok abdi dinas meureun teu baralik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sadayana urang tos dugi deui kana sesi rojab alhamdulillah urang tos dugi kana Isra sareng Mi'raj dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan urang tiasa mati hikmah nu ageng utamina salat nu 5 waktu sadayana mudah-mudahan tiasa ngajagi eta teh bersatu sadayana bersatu beak meureun teh panitia digugat daya saat ngaji teh ngahanca mingguan bulanan eta mah kudu ngahanca da abdi ge bisa nempatkeun diri menyamingguan heuh we bobodora moal asup tu ilmu satahun sakali mah 2 kali Rajab jeung Mulud mah waduh biasa aing ge bobodora nu saeutik cek pamajikan teh gawe teh kitu we cek akeun bae aing ngabungahkeun batu alhamdulillah aduh kuihan deui sunah ge geus beda-beda abdi ngaos teh kasal berituan Banjar teh aya Jawa Jawa Tengah tapi bahasana teh sunah daya luhur salem bantar kabung bahasana teh beda nyuguhan nu gaduh hajat kiai cenah mah enggak dicatu kiai mah nyatu abdi diwaler mangga Pak abdi bade lelebok Pak komo ngaji ke Kabupaten Lebak ke Banten mah abdi sumping teh janari pangaosan enjing-enjing sok dipasihan kamar kiai tah kamar kiai sok geura istirahat geura kokojoran heula kiai rupa-rupa komo di Cianjur kaum paling sopan Cianjur kaum mah kiai mangga dituang engke ge engkin urang Cianjur engkin pangarasa sok mangga dituang ieu aya peuteuy anu waduh kana peuteuy ge menyebut anu sigana kana hulu peda ge mastaka peda halo beuh aing nepi ka kieu ngapeuting bo silahkan belajar bahasa Indonesia anak didik bahasa Indonesia tapi jangan lupa terhadap bahasa daerah ieu mah ngomong teh di mah Indonesia udah dede mamah teh kamu teh dicari-cari ari gok teh kamu di sini eta akhirnya jeung ninina jadi ngomong bahasa Indonesia da injuna baralik di panyabaan di Jakarta di Tasik eta nini jeung aki-aki maksakeun ngomong bahasa Indonesia aduh dede kamu jangan papanasan nanti kamu katura lengan eta inungna meni gayan diam kamu dede mama dede pengen ikut diam kamu jangan milu waduh budak mah kata mamah ge kamu teh jangan milu waduh ampun ye bahasa nu paling ringkes mah bahasa Sunda jeung apa tata krama bahasa Sunda kasaluheureun kasasama kasanapeun termasuk ringkes ceuk bahasa Indonesia mah dia sedang berlari kencang ceuk Sunda mah berbek halo jeung teu kabeh bahasa Indonesia bisa di Sunda bisa di Indonesia kan aya ibu-ibu nu ngomong bahasa Indonesia tos pengajian teh curhat ka abdi teh Ustaz saya teh banyak masalah saya teh tertular buntut harimau oh katepaan buntut mah jeung teu kabeh bahasa Sunda bisa di Indonesia kan celom giriwil sok Indonesia keun hese menyamungan celom dan menggiriwil iya aing teraskeun wih deh karena pangkal bahasan Rasul baheula sedih ningali umat pengikut Rasul hanya tinggal 70 mereka tersisa umat Rasul itu wafat tinggal 70 lagi kelapan nepi ka dinya ujian nu dipasihkeun ku Allah ka Kanjeng Rasul henteu Rasul diuji ku Allah dikantunkeun kedua pahlawana hiji Siti Khadijah bojona pituin bojona ku anjeun mantena Siti Khadijah jalmi nu bela ka Kanjeng Nabi Muhammad hampir
seperti Arab miliknya Khadijah habis digunakan untuk perjuangan agama. Khadijah mah istri nu geulis lahir batin. Dan din dun dan ada dandanan din ada agama dun ada dunia beda aja kurang lemur abi lamun aya di dieu saware dan din dun dan goreng adat di peditut ranutut gede hidup. Bu Siti Khadijah mengajajabkeun Rasul nepi ka lawang panto bade angkat-angkatan ditinggalikeun Kangjeng Rasul teh dugi ka teu katingali pundakna Kangjeng Rasul ibu osok kitu sarua pamajikan aing ge edan eling halo ketika Rasulullah wahyu pertama tiris murian Kangjeng Nabi disibutan ku Khadijah ku Siti Khadijah diasupkeun ka kamar di pantona dikunci teras ngadua muga-muga Rasulullah sing salamet sing sehat nampi wahyu pertama teu kieu tereuwas Kangjeng Nabi. Duh ka Kangjeng Nabi teh sopan Khadijah ngagugahkeun ge kum ya Rasulullah asal aja gitu sarua pamajikan aing ge iraha wah kitu kum ya Rasulullah. Nah ieu geus rajaban sok ajaran insyaallah bau gading teraskeun sok diajari mah hudak umur corona duitan hudak salaki teh teu ngarek kalong nu halus mah ya bangun ya ek nyebut papih mah ayah bapak da aya mah usum awewe aya yang disebut embun sugan aing teh sabun budak aya nama ayah papi waduh mami sok da bahasa mah teu meuli ngan gudukeunna kana kekecer pi mau kemana papi kan mau ngarit mami mau kemana mami mah biasa ini mau ngaramet wah kos budak ayeuna SMP ya lo bahasa nanti geus beda ka bapana mung nyebut bapak ka mamahna mung nyebut mama ka bapana nyebutna bokap ka indungna nyokap aya wana mah wakap teraskeun nah aing mah bari heureuy ge ek balik jik atohna geus datang ieu halo gugahkeun ya Rasulullah kitu teh geus Pak gugah Pak gugah insyaallah tibra tah nu alus kieu carana tarikan can hudang tarikan deui volume saeutik Pak gugah hese hudang deui Pak hoyong barokah gugah hese hudang Pak hoyong barokah gugah hudang can hudang wae Pak mun teu hudang deui kumaha nggak ieu radikal unggul eta alus nama kieu Pak gugah Pak Allah la ilaha illallah cek salaki teh nikah paeh bo ayeuna mah datas rajaban ibu-ibu teh tingali masyaallah pengabdian Khadijah mun ibu hoyong leungiteun caroge ku peuje sing saroleha insya ieu mah datang salaki geus dipenta bebeunangan mana cek salaki teh sia mah kos marmot duit halo sina diuk heula sina ngaleueut heula sina root heula kesangna ieu mah geus wakaditan cek salakina teh mamah apa teh teu nyanakna naon mung nyanak artos saalit ieu aya artos 10 juta sing cekap mamah sadinteneun waduh boro-boro euceul ka majikan aing langsung ruhai peuting pabrik cat pinah kana beungeut bibirna siga careuna kana hayang langsung ngomong makasih ya sayang makasih sayang yang sering-seringnya badai udah 10 juta bu halo ibu hoyong ke surga awewe babari ke surga na tinggal dina kitab Tanqihul Qaul min ayyi abwabi jannati sita rek asup kana surga karep anjeun nu mana wae awewe mah babari hiji ulah tinggalin kewajiban nu kadua peupeuje sing sering nawisan nu janten caroge Pak peryogi teu ka mama Pak peryogi teu ka mama peryogi cek salaki gara-gara diajarkan ku urang taksik pemajikan aing jadi burung ki. Bo begitu
begitulah Muhammad, begitulah Rasul kita, diberikan sifat aradul basariyah, sifat bangsa kemanusiaan. Di teori akademik disebutnya sense of human, diangkat ku Allah kemanusiaannya. Ketika Rasul dikantunkeun ku bojok melemah perjuangan Rasul. Mata pun gurunya rios ka abdi, ris mun maneh rek bukim pepeje ulah salah milih pamajikan, sabab tanaga sebagian tina awak maneh teh nyawa setengahna teh nyawa pamajikan. Mata ibu-ibu mah bisa jadi virus, bisa jadi racun, bisa jadi vitamin. Khadijah mah jadi vitamin, bisa jadi madu, bisa jadi racun. Bu, abdi bade naros ke ibu-ibu, hoyong di madu, hoyong di racun. Jadi bingung cenah aing ngajawab ieu. Da ibu-ibu di Bandung ngomong, "Wios, ustaz ada racun." Oh, iya satu wanita. Halo. Ibu-ibu mah ngaborong pahala atuh, nyuguhan salaki sekelas cai ge mun ridho, sarua pahalana jeung pahala umroh. Bisi di dunia teu pernah umroh, engke di akhirat meunang ganjaran umroh. Amin. Ojo mah cuk salaki teh mah kopi nyokot ku sorangan boga kokot ieu da paleun ganjaran nya sekolor menjadi salaki dina sarah ku dulu jen 200 dosa leutik dihampura ku Allah nu mawi kahade bisi nu boga mesin cuci sakalian kolor jeung calana salaki selempakna mah kuleungeun ece engke duka surga da lain ece mun aya mesin cuci temennya merek sado ka surga. Halo gitu aja, Masya Allah. Rasulullah dikandungkan ke Khadijah sebagai power perjuangan. Rasul sedih dikandungkan kudu janten bojo nak numawi pa pami bojo keur ngomong ulah sok hayang nemalan antep. Da awewe mah lamun geus bekas masuk cager karena wanita ingin dimengerti. Aduh da sapang menangkeun ku aing. Pak, istri mah lamun salaki nanya sekecap ngajawab nama 200 kecap. Mari artos 100.000 ka manakeun apal ieu zaman ayeuna segala naik beas naik kamari kapan apal ieu di dinya nyokot gas geus genep kali dicokot eta masalahnya pemayarna mah karek 2 kali cokot rokok gitu bungkus karek dibayar 2 bungkus apa kudu itu mana ayeuna mah tenagaan ya pasti bungkus mah geus cukup 50.000 sapoe nya teh kamari ayuran kematian di KRT-an cepat salaki teh hayu we nanyakeun duit sakitu wae teu lagi awal masing getol ka pamajikan teh mere geus teu kabagian wadah-wadah acan pamajikan mah nyaho teh puku lieur jadi pamajikan teh ye aluk nama merek lain pun nanyakeun wae padahal salaki masa kecap mah artos 100.000 ka mana kur sakitu matak pun awewe keur ngamek repeh we urang mah geus bekas masuk cager cina bekas we kuda pamajikan abdi kaleresan awewe ini serius ya cicing buat karena teori psikologi awet keur ngamek geus bekas tangkep cager kemana we ngomong moal ka dieu deui ieu nu lemah jeung ka karang ngaji di suguhan jukut loba-loba teuing alhamdulillah bo ibu sarua mun salaki keur ngamek ulah sok hayang ditemalan hiji lalaki nu lahir tina rahim seorang istri sadayana ge pameget malahir ti istri lahir ti seorang ibu laras mata pameget ngalahir ti istri pepejeh ece mun salaki keur ngamek cicing salaki bogo cicing ngamek keneh cicing ngamek keneh cicing ngamek keneh singsatkeun anerok ceuk ece teh kembalilah ke tempat asalmu cicing budak matong seuri. Halo bapak tesingnya ka bojo abdi ge sekali-kali nurutan Rasul dicecepeng lain ai keur bobogohan mah ya Allah di jalan tingali eta pemuda jeung parawanting anyar kawin da menikil aturan motor teh ngahaja jokna teh di jangkungan cek abdi mah eta mah can kawin tawa anyar kawin coba lamun ayeuna geus boga anak 5 kieu berbobogohan mah hitut ke diplastikan cekelan
pemajikan teh komo abdi maka pasar Cikurubu kamol dicekel ku abdi surga mah ustad mun romantis lain romantis mun dikencarkeun balanya kemana we ngomong aya pagawean awewe nu ulah ditelak-telak ku kaum lalaki nyaeta balanya ka jero kios abdi bangun ke pasar cukup di warung kopi atau di warung bubur antep we pamajikan pernah milu meureun sabarukna simut teh leuwih mahal leuwih murah di nu itu teh di dieu leuwih mahal pek teh leuwih mahal balik deui ka dieu eta nanyakeun sorban lalaki mah singkat mang eta sorban sabaraha 100.000 tiasa kirang teu 80 we ustad diwitan lalaki awewe mah lain mang eta sorban sabaraha 100 tiasa 40 paehan itu tukang dagang da eta mah hiburan awewe Pak matak awewe teh aya nu gering asli aya nu gering palsu kurang piknik eta teh model pun bojong ni asa rareged kieu awak teh ini asa pararuyang pusing eta namanya ibu teh geus asa laleuleuh hayu tuh buang ka sia plaza hayu cek aing eta gering kurang piknik nu kitu halo ka mana we aing ngobrol rek jadi kiai, rek jadi pejabat, rek jadi pengusaha, gitu setengah nyawa nah adalah bojo. Gitu deh digambarkan ku Rasul ketika bojo nangantunkeun begitu lemah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Duh, ngaranna Hawa mah sarua jeung Habu, naon cenah? Adam Hawa pan bojo teh dipuncarana mah Hawa. Ari Hawa teh sami sareng Hawu dari mah tukang masak nah makanya sareri sok kepikiran nu kadua Hawu mah panas bisa membakar semangat seorang suami tingali Ustad Penek ketika begadang wal peuting gara-gara ngabelaan saha Hawa halo akbar tak gitu ibu jadi diuji ku Gusti lebih katinya ujian nu dipasieun ku Allah ka Kangjeng Nabi henteu pakman nu mika cinta ka Kangjeng Nabi sadayana pakman Rasul aya 12 aya hiji pakman nu bela ka Kangjeng Nabi nyaeta Abi Thalib mah nyaah ka Kangjeng Nabi moal aya orok nu disusuan ku letah kurang dieu iwati orokna Kangjeng Nabi Muhammad Kangjeng Nabi can dititipkeun ka Halimatus Sa'diyah dikecerotan letah Abi Thalib ku Kangjeng Nabi Abi Thalib menjulurkan lidahna dikitukeun dikecerotan ku Kangjeng Nabi balas kunyaah kanu jadi alo dagang ke negeri Sam teu di aku alo tapi mah pun anak sadayana perjuangan Nabi di belakangnya ada Abi Thalib margi Abi Thalib na wafat akhirna kafir Quraisy beuki wani ka Kangjeng Nabi lemah deui perjuangan Nabi gitu kakara abdi mah aya salon make baju mah di dieu gitu habis ibu cina tuh lagi mesti yang resep nu lampu ge panggung termewah malam hari ini luar biasa sanajan nyelap ge di jero kakara ngaji asal luhureun kenteng dewa alhamdulillah lebih kadinya ujian nu dipasikeun ku Allah ka Kangjeng Nabi henteu Rasul piwarang hijrah ke negeri Thaif di Thaif Rasul nyebrang lumpur panas kurang leuwih 2 kilo samujal bari panas ya Allah nepi ka Thaif lain disambut dengan sopan bukan disambut dengan tola al-badru tapi Nabi disambut ku hujan batu nepi ka potong os Nabi sabelah nu payun boroh-boran getih wajahna Kangjeng Nabi didoakeun nepi ka ayeuna Thaif janten wilayah subur di Mekah ku abi didoakeun urang dieu sing tiasa haji jeung umroh nu tos nu teu acan angkat muga-muga sing angkat nu tos angkat sing tiasa angkat deui di mana we ka Mekah mah syariat nama loba di ditu ge banar kurupuk di Ciamis disebutna Haji Rangu pun aki mah kana gula disebutna Haji Amis eta nu karunya banar manuk balik di Mekah pada manggil ka mana Pak Haji Burung hadirin rahimakumullah ari geus mun lempeng kabeh mah nebar hali halo
ujian terus bertubi-tubi ke Kanjeng Nabi. Masya Allah, ku Allah diangkat. Wa rafa'na ba'dahum ala ba'din darajat. Lewat Isra Mi'raj ini Allah mengangkat derajat Kanjeng Nabi. Apa sapaan Allah ketika mukallamah dengan Kanjeng Nabi? Kalam Allah na anu mukhalafatul lil hawadisi, henteu kalamna seperti kalamna makhluk, tapi kieu kurang sok dibaca dina tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apakah Nabi Hawa? Henteu disapa urang panyingkiran ge asal soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Bo karena Rasul lebih berat penderitaannya dari nabi-nabi terdahulu. Punten Nabi Adam Abul Basar tekantos Isra Mi'raj. Nabi Ibrahim Abad Tauhid tidak pernah Isra Mi'raj. Nabi Yusuf lu sabar ku fitnah teu pernah Isra Mi'raj. Nabi Ayub lu sabar ku penyakit teu pernah Isra Mi'raj. Hanya Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad dibanding-banding penderitaan Nabi mah komplit. Diuji ku Gusti. Wahai umat Muhammad nu hadir wengi ayeuna singeunteun ka Kangjeng Nabi. Nabi nu soleh, ibu ari Nabi mulia. Ai Nabi soleh, ai Nabi agung. Abdul makhluk tapi penderitaan leuwih berat batan urang mah tibang diomongkeun ditukangeun. Kanjeng Nabi mah dihareupeun disebut nu gelo, disebut tukang sihir. Nabi mah rek dibunuh, rek diracun, keur salat ge dibanyur ku tai onta. Urang mah iraha aya nu ngaracun. Aya taya. Aya salaki bersare da bareng ngorok jeung buat ka eta harudak itu bersare gini. Alhamdulillah. Hei umat Muhammad, para pejuang, rek jadi kiai, rek jadi pejabat, bade jadi RT, bade jadi RW, bade jadi kepala desa, bade jadi pengusaha, hirup moal leupas tina tilu. Hiji nu pro, dua nu kontra, tilu nu apatis. Hiji nu resep, dua nu teresep, tilu nu acuh-acuh wae. Boro-boro urang ye Kanjeng Nabi ge sarua. Nabi mah padahal eueuh cacatna, Nabi mah manusia sempurna, kuduna menta bahagia we ka Allah, jelema kudu resepeun kabeh. Tapi henteu pada kenyataanana Nabi mah leuwih parah penderitaanna ge. Hei umat Muhammad ayeuna, pira ge urang mah diomongkeun ditukangeun sing hampa. Ieu mah diomongkeun langsung apa Anda aku mah bubukeun anginan. Ini jadi peleyek gitu. Halo. Teu bisa urang maksa jelema resepeun ka urang kabeh, teu bisa. Kanjeng Nabi henteu. Matak wajar mun aya nu keheuleun ka urang. Halo. Resepeun we kabeh sadarut, ono umur cek guru. Lamun jelema geus resepeun ka hiji jelema kabeh nu keuheul hiji acan geus teh. Walila deui. Naon atuh da? Ngaleuweuhihanna. Resep ni kayum lak we eueuh di alam dunia. Matak ece mun anu ngomongkeun, mun anu keuleun ajengan palanyang umur eta. Halo, komo ka abdi nya aya ajengan penek kitu, aing geus di pabrikna atuh. Halo, aya ajengan cenah disasarung wae, disangka burut paruang. Aing make calana disangka ngomoraeun. Atuh aing kudu dianerok mana. Pugu abi mah disarung teh ka mamana teh ngeunah sehat ka angin-angin teh. Pak Kiai pajenengan barusan wayah namun aya masyarakat nu kontra Kanjeng Nabi ge nu sampurna nu dimaksum ku Allah aya keneh nu keuleun matak lewat aya nu keheul hiji dua mah daripada mikiran nu hiji mah mending keneh tuluikeun dakwah kitu kumaha barudak. Cek ini ge halo sok ece mun diomongkeun ku batur itu kangen lumayan tobat nepi ka ceurik mah hese jarang bisa. Tapi eta dosa urang dicokotan kun ngomongkeun urang dosa manehanana mah beuki namahan pahala we dianteurkeun ka urang. Manehna meunang tahajud, manehna meunang ngaji Quran, manehna meunang Senin Kemis dianteurkeun kanu diomongkeunana. Matak mun aya nu ngomongkeun bere hadiah nyieun kue sing gede
Ece teh ngetrok imana assalamualaikum. Teteh ieu hatur lumayan aya kue ti abdi meni agung-agung teuing aya acara naon teu aya acara naon ieu mah abdi we emut ka teteh panasaran pugu aya acara teu teteh teh sok nyieun kasayan ka abdi naon kasayan teteh pan teteh teh sok nyarioskeun we abdi kitu goblok kitu. Halo. Ya wo, jelema mah jauh tilu tadi. Aya nu pro, aya nu kontra, aya nu apatis. Siap pejuang mah kudu berhadapan komo RT. Waduh, RT mah berhadapan jeung nu tilu eta teh karasa. Mang Wawan RT anyar di YouTube. Oh sarua. Hapunten bilik sami namina sanes maksud Wawan nu di dieu. Eta Mang Wawan nepi ka kieu ajengan abdi teh belum ditaat nya heurepan masyarakat teh jaba berat badan jadi ngurangan 10 kilo kunaon digugat BLT eta bu nu keheuleun ka urang teh jelema nu nyaheun ka urang urang mah geus sare si itu mah hayu we mikiran urang bari nepak tarang teu kahar ti geus meuli deui sawah teu kahar ti geus meuli deui kebon teu kaharti geus meuli kursi anyar teu kaharti geus meuli kulkas teu kaharti geus meuli emas cek aing ge segala teu kaharti wae cenah teh ilmu Bu jelema teh beda-beda di sangarupan ku urang teh ayeuna bertetangga-tetangga teh sarua ya umat Muhammad ya hikmah Islamiyah teh sing hampang tingali nabi nu keheuleun sing jadi ladang urang naon teh lamun kenyataan sing janten bahan keur mengenal kekurangan diri lamun teu sesuai kenyataan sing jadi ladang keur ngedukan pahala di hadapan Allah lamun aya pujian jadikeun ladang bersyukur atas karunia Allah subhanahu da tatangga teh rupa-rupa tatangga meuli motor si eta mah ngebul ceulina teh siga knalpot tatangga ayeuna meuli kulkas eta mah buriang siga dina jero kulkas hayang dikerok si eta mah pan dikerok teh aya aduh gambar kulkas halo tatangga meuli kursi dan alus hate mah milu nurunkeun jeung pamajikanana ieu teteh akang abdi mengiring binga geuning gaduh kursi anyar ih ngiring binga bari nu boga nama can diuk si eta mah geus diuk sorangan meuli raoskeun nya teteh meuli raoskeun nu boga nama can ngadiukan maneh nama nu alus hate geus ngadiukan ti heula jabat cek nu boga nanti ih akang abi meuni ararisin teu tiasa masih anu ngarerepot ieu aya rokok sabungkus salakina meunang rokok pamajikanana teteh ieu aya baso caket mebel abi teh tadi meser baso meunang kursi panggeulana ngasan coba rokok meunang tak sing alus hate rasul dibelah dadana lain rasul kotor hatena tapi supaya sanggup menghadapi kenyataan hidup santri moal menang darajat lamun teu ripuh ngapalkeun urang ge ke rumah santren awewe nu daekeun ka ieu jadi balas dendam anjing nyaring mah leutik nya hideung nya budug ieu teh neng ieu teh berarti budug bisa kieu keun bae da budug-budug ge barok cenah budug barokah halo boro-boro bisa ke puskesmas, boro-boro bisa ke apotek, digesek we kudang daunan bari make jang jawokan tetangga pesantren bismillah heula ngan ka ditu mah jang jawokan bismillahirrahmanirrahim duk ilalang aya kodok di talian buduk satu kapalang mending borok sekalian hei santri tidak akan menemukan derajat ilmu jika engkau tidak mengalami ujian tebetah lain gitu karena saku akan ngeunah baheula mama santren teh ngaliwetna di ditu nu modal aing di dieu ngisikan waduh ngeunah diliwet teh gurih da cai tai halo alhamdulillah awewe nu daekeun ya aya kolotna nu daek hayang boga minantu santri budak mungeun aya budak nu bogeun kolotna nu teu setuju neng mane bogoh ka si Nuris rek amanakeun beungeut mama beut mawal pindah kana bujur ana cek aing di dieu matak lamun pidato hareupeun mitoha teu tulus aing sok dinyakeun da nyaho lembur-lemburna ge aing langsung dear aing beres ngaji langsung dibahanan 3 lemar ieu mah atur lumayan cep ieu ka aing cep sinan heula cenah ka bumi mama baheula mah pan si kere si kuru ka aing
Abdi nikah yuswa 30 tahun balas kutu payu pun bojo 18 ladang sabar ke 18 tahun mejehna parawan cekekeun waktu hari teh. Ini ustaz meni jauh jeung ustaz wajahna itu masih dek kira-kira pan menang hipnotis can eling nepi ka ieu ge boga salaki model kieu dari santri mah cinta ditolak mah pas we bertindak halo emut nuju ka tanah suci jeung mitoha jeung anak mitoha ngomong mitoha di kamar hotel nyai di ditu meuli neng da bongbong Ciawi mah ge kan ditu Ciawi mah teh cucu Cahyati gini eta lemurna eta pun bojo teh barayana eta beda indung beda bapak beda turunan eta teh kapan kitu nyai cenah mun nolak si Aa pan hanyakal pan ka si Aa teh eueuh nudaekeun mun nyeri hate ai cenah pan sare eta mamah ayeuna ka tanah suci teh pan ku si Aa nya heuh ku aing kudu budug dibayar halo moal mungkin jelema menang darajat lamun pengalaman ripuh heula. Kanjeng Nabi berbeda dengan Nabi yang lain karena penderitaannya lebih berat daripada kita. Ingat bal backles, terang bal backles. Backles tawa bal poli, bal basket, beberkeun ngancul ngaluhuran imah. Jelema dibeberkeun ku ujian ku pilara, boleh jadi dia akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitu. Ibu we nempok keren ayeuna abdi sakieu. Anyar kawin gak ingat motor Cina ngebul lalapar nu ngabuan dawu olina pan urut jadi sengit eta goreng pedak jadi seueuh halo aduh alhamdulillah wah sakieu mah lumayan ya kitu ya sakti cek pamajikan batur mah nyieun opak teh 2 minggu teh tapi kangga goreng akhirnya sejam setengah kamari ngaji di Cikat Thomas dibuka aduh opak tuh sakti pak batur mah 2 minggu aja lah opak akhirnya sejam setengah batur mah melak cau 1 tahun ke Cikalong ngaji dibuka cau di karone ih pan sakti atuh teuing itu dia mana halo hadirin lain waktu malah cek si Eca dengan berendatang mau menilunguh lain lunguh ngumpulkan tenaga bapak kiai ti hamida koordinator hiji ini era senior urang kabel kumaha ya pidato hareupeun kiai mana beda ngadaek-daek hampir abi kita jadi pengatur acara kita nyebut pribados jadi pribodas aing bareng pidato marilah kita panjatkan puja dan puji kadut ilahi robbi santri kehebat pidato Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may ya'mal mithqala dzarratin sayara boro-boro pidato ngumumkeun ge nu teu bisa mah ripuh aya RT anyar DKM keur eueuh kiai keur eueuh ngumumkeun nu maot assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun parantos buli ka rahmatullahi wabarakatuh komo hayang kawas kori nu 2 tadi hese uing mah bakat babaturan keur salesma dipaksakeun da sarua solana teh jeung urang alus kena repehna daripada puro dipaksakeun keur salesma bismillah pelenung tak kula sok hayang maksakeun lain bagianna cuci hadirin aing meni resep kieu ngaji geus poho kana capek we lain jelema aranteng teu boga rarasaan da geus peuting Ibu alhamdulillah tuh Rasul ge diuji ku Gusti sing tingali Rasul mah diciduhan urang mah eueuh nanaonan keun teh nu keurel mah nya eueuh nanaonan Ibu ngomong saud ulama dina amul huzni teh aya maksud darul imtihan. Isra Mi'raj adalah gudang tempat ujian. Sabada Isra Mi'raj Rasul diuji keneh coy. Paling gaul saeutik. Halo. Geus Isra Mi'raj Rasul diuji aya nu percaya aya nu henteu. Nu percaya Abu Bakar, nu teu percaya Abu Jahal CS, anu ragu-ragu bari acuh ngaranna Abdullah bin Ubay bin Salul CS. Diuji dunia mah tempat ujian.
Hei para pejuang, teruskan perjuangan. Selagi engkau benar, tuluy kan ngomong blok-blok pangrewong mah. Genang tepulah didenge. Lamun teh naon biarkan anjing menggonggong kapilah berlalu. Gitu. Mending ngaharulang ngadinas sapertikeun eta ge marhatikeun kieu. Ieu teh kataripu kabeh ya da. Da abdi mah keur ngaji na ge lah, mun apa rek pikieun aing bener ngaji. Da abdi mah baheula juhein juara HS internasional. Ngan doa guru we jang bageur sing pede balik teh amalkeun we ilmu nu aya bisa sapinah nyieun pasantren sapinah bisa tijan nyieun pasantren tijan bisa tajwid nyieun we pasantren tajwid kitu. Alhamdulillah yang teh santri teh 1000 dikurangi 870. Alhamdulillah barudak pan aya can hoyong ngaoskeun teu gaduh biaya heuk aing kiparat dosa aing tunggal tukang liar. Nu kieu mah ya beda jeung guru-guru urang tukang ngawulu ikhlas ridho. Nu kieu penceramah tukang onangan kieu lah bener sih ya si ieu khusus lah ka surgana ge kahalangan ku kardus. Hadirin rahimakumullah matak eueuh deui kiparat abdi santri nu teu boga bekal sok dahar tuh di dapur jeung teteh tuh di ditu aya lo mari makan aap ya teteh teh jeung aa adalah kolot anjeun anggap we sepuh anjeun barudak teh mending ngabaranungan kieu milu we ngaji ka Cikalong waduh leungit kardus hiji nu eusina makakak cek aing ieu kardus kamana hiji deui kabagean teh ngan ukuran inang atah barudak kamarana ya nu gerde cenah itu patuduh-tuduh nu gede nu hidang hapunten abdi teh ieu teteh kardus teh kumaruan kali tos diarma pan saur teh sepuh abdi mungkin ari ka sepuh mawantun aing hanya kal ngomong ka siak itu cek aing elehna aing ku santri di bab eta kan terus aya santri nu salat Allahu Akbar urang jadi makmum itu cek aing teh wudu sia cek manehna teh da abi mah teu batal Pak Ustaz da abi mah tadi ge teu wudu abi mah sing orang teh keur latihan salat aing molena era teraskeun da santri mah cerdas santri dititah ngala nangka ku ajengan bongbong santri atuh komo hujan mah selempak teh ngagantung loh jadi selempak naik tangkah-nangkah sup odeng kana jero sarungna jadi ngagedean eta santri mengadua ya Allah geuning bener nyeri tapi jadi ageng kieu ya Allah bios we nyeurina nu leungit mah ageungna mah teu kenging nu leungit teraskeun atuh baheula ke rumah santren mah indah masyaallah lama eta teh jurmiyah jujur merindukanmu itu indah aduh nun bertemu ba adalah iklan masa neng bertemu aa tidak pernah ijab waduh aing mah tukangna kikituan malah peperiheun beungeut saya aya halo teraskeun nyaan hoyong deket ketemu sabaraha cok ya cek kari-karinya we cok tuh mobil abi geus aya kamu mau baralik mengeunah pan ngomong teh jeung karpet abdi mah ngaos ka Cikalong hujan ya Allah ka Cikaret teh beak mustami tinggal 12 ge jeung nu masak kurang eta ngomong setengah edan para kursi yang saya hormati tak itu Pak Kuwu hirupan ujian moal bisa masyarakat resep ka urang kabeh kiai sami oke sing sadar urang mah Kangjeng Nabi ge nu sampurna aya keneh pemicu tantangan itu membuat kita maju sakitu mun urang teu ditolak ku awewe mah baheula moal kieu terima kasih wahai para mantan teraskeun nu kadua hikmah Isra Mi'raj teh peringatan naon cenah Rasul diangkat ke Sidratil Muntaha di langit loba tetempoan ngan hiji we geus peuting aya nini-nini nu mawa iteuk botol kieu we balas ku bongkokna iteukna ge ku sajangkung-jangkungna ge botol kieu nini-nini teh ngan aneh eta nini-nini teh medok dan geus bongkok kieu ngan bibirna beureum make sidong mun cara ieu mah make blason
eta ini ya Allah meni aya ku beberenyen kitu. Kangjeng Nabi naros malaikat Jibril eta teh gambaran naon? Saur Jibril, Rasulullah eta teh gambaran dunia nu geus kolot. Dunia ieu teh geus kolot. Ngandangdan wae. Leres tingali gedung bertingkat teknologi canggih, jalan lecir, listrik caraan, tingali ayeuna mah HP kabeh sadaya rupa komunikasi babari. Tapi ingat dunia teh geus kolot. Nu mawi sing loba eling ka Gusti, laksanakeun parentah Gusti. Kitu. Ieu mah geus dibere gempa kakara aloh-alohan. Allah. 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 Allah eta mah lain eling soak. Abdi 2010 keur gempa bulan puasa di pondok keneh. Awet teh di pesantren geus. Ya Allah babaturan eta masalah keur diangir eta tos lohor jauh makruh dasar si eta mah. Wah pinung sirahna teh ku sampo kur kitu aya gempa. Kabeh ngarajrok teh geus teu inget kanu abel-abelan. Bu sing emut ka Gusti Allah mah butuheun kieu ye maksudna kieu Allah mah nitah teh ka urang nyaeta urang mah eling teh kudu keur norma teu butuheun eling urang sabenerna mah ngan alusna urang teh eling teh keur nor ieu mah geus kasedek ku gempa geus ku angin puting beliung kakara eling ka Gusti sok teteh beli eta mah beli bade kulem mah budak. Hadirin rahimakumullah. Naon aya nu aya dibahas kurang. Hadirin teteh sing salehnya putaan. Ini ada ajangan teh gitu. Ibu ta'arufullah ya'ni ka bisyai'a. Kana bila Allah nangka anjeun keur lapang niscaya Allah akan mengenalmu dina waktu anjeun keur susah. Ayeuna mah usul. Gempa langsung Allah aya api puting beliung Allah gitu geus hutang numpuk kakara tahajud ya Allah ning abdi teh seueur bayareun ya Allah geuning cicilan teh beuki loba ya Allah sok tah teu perlu kudu kikituan keur lapang keur aman ayeuna eling ka Gusti. Budak di pesantren zaman ayeuna, zaman now kieu adalah sebuah keberuntungan. Ibu nu deukeut ngaji ka dieu sebuah keberuntungan. Budak ayeuna bisa daek ngaji bari teu motah ge. Geus nuhun zaman ayeuna mah. Budak baheula soleh biasa. Budak ayeuna soleh luar. Baheula mah listrik can aya ya Allah. Tapi budak ngaji pas samper-samper bari di kieu teh memberi mawa sarung nu disorenkeun teh. Hayu urang ngaos. Lamun maghrib arulin keneh cekolotna teh hei pamali hari ini disebut pamali can ini tuh hei bisi dirawuk kelong parali budak ayeuna hei ulah ulin wae bisi dirawuk kelong kumaha nyebutna mana mah kelong namanya bu baheula mah TV gambar hitam putih eta ge saer teh hiji aya film gelut ditonyok irungna teh cerot teuing leho teuing getih da warnana kitua hayang rame saeutik nonton film teh ka ditu ka bioskop aya nu rame alus film layar tancep ayeuna mah film kabeh bioskop aya dina leungeun budak urang kabeh betul naon nyaeta HP YouTube setan gepeng halo so ayeuna SD kelas 1 miris geus bobogohan jeung kelas 6 awena kelas 1 kabogohna kelas 6 lalakina ih nyebutna ge mami papi Mami lagi ngapain? Mami mah lagi dicebokin sampai si bunda. Papi lagi apa? Lagi ngadulang layangan. Karek SD kakak bogoh nyebut mami papi. SMA mah kakak bogoh nyebutna uyut. Menurut aku. Ayo mah. Sok ayeuna mah hayang soleh teh hese. Baheula mati aki. Kolot sadayana bapak-bapak ti magrib nepi ka isya teh keluar ti masjid paling lamun geus beres wirid masuk ngadagoan isya teh beri tembako we na teras masjid dan eta pan teu caang teh. Eta aki teh kabeh naon teh ibadahna teh dipake sakinahna teh lamun rek salat teh diporosotkeun kolorna teh aya numpuk kolor di jajaran tukang ting 12 aya 8 beres salat isya segitu poe kitu pahili eta kolor cukup di ambuan
asup ieu teh kolor maneh lain cek bahuan teh nya kang eta mah nu akang benten bauna ge. Nah ieu budak baheula beda budak baheula mengaji kapan naon nu ngabedakeunana eta liang irungna teh irung bulu irungna teh keriting. Margi ngajina ku oncor teh aku lampu tempel. Cek guruna jabar bapak jabar pasinjer sia jabar ya bapak siap gitu. Sinjer biskop jabar kopta jabar ta biskota diganti aya nama ku ikro a ba ta ta bita ti cetita eno kitu. Halo Bu, aya nama hayang soleh segi imah baheula mah kolot tos magrib teh buka Quran Yasin Waqiah nu ngahanca we aya nama lain mana cocolok. Halo, ayo nama gempa ge siaran langsung, guys, gempa. Cek aing lupa bisi katinga. Bol inungna sarua, pan awewe kaya pabing depression. Cek bahasa psikologi ayeuna, eta teh pabing depression teh lolobana di awewe. Naon sababna mun awewe sakali selfie bisa 80 gaya. Lalaki mah hayang kieu ge hese, awewe coba. Wati modon ke dipoto. Halo Bu, halo baheula mah dahareun halal murni can loba bahan kimia zaman mun ini mah nyayur ge hayang ngeunah teh cukup we ku muncang abdi ayeuna geus jadi mubalik mun nyayur teu make masako teu make atom bulan teu ngeunah zaman pun ini mah cukup we ku muncang ge gurih hayang leuwih gurih sing-singkeun leho. Halo, cek punine teh cep, abi teh sok diincepkeun, encep kali kaset cepot meureun. Cep ka dieu gerak mah eta punine masyaallah ningali ngagoreng enog, goreng enog nama hiji kalapana 2 hulu. Dikieulkeun kocok nogna teh menghilang cuk. Da aneh punine baheula eta nog hayam ditukeurkeun jeung asin peda. Ya Allah. Ningali eta aya nu hajat ning dina pipiti eta daging sapi teh muling dibagi-bagi da incuna 8 eta tahu segede kieu jeung segede huntu we baheula mah dahareun ge hese hayang dahar daging hayam ge hiji mun lebaran 2 mun tamat Quran 3 mun samen paling ge loba 3 kali dina sataun ayeuna mah loba dahareun ge nya budak ayeuna mah matak palinter ngan babari poho reste da informasina loba teuing nu mawi budak ayeuna mah pertanyaanna ge arane da budak baheula mah teu aneh teh da dibeuweung daharna ge dibeuweung indungna teh ngadar sup ka orok ngeunah cap gading ge budak baheula mah dinurun ke kolot teh ayeuna di madrasah teh dek ngajedog we muter oh anak blender da sagala di blender. Halo sok budak ayeuna mah ya aya ustad kapan kieu nerangkeun poe kiamat barudak poe kiamat teh gunung meletus lautan bahe langit ragrag lautan bahe kabeh bangunan reruntuh jelema pancang pake ewu kabeh lalumpatan pan aya budak nu ngacung pa ustad ari dintenan kiamat sakola libur goblok astagfirullahaladzim. Ibu ngatak sing lomba eling ka Gusti laksanakeun parentah Gusti terakhir teu geus tere ngeusan yes nomor katilu hikmah Isra Mi'raj teh titip. Apakah salah ketika ngomong sholat itu adalah oleh-oleh Isra Mi'raj? Tidak salah, tapi yang lebih tepat sholat mah lain oleh-oleh tapi titip. Oleh-oleh mah aya nu resep aya nu henteu, ai sholat mah resep kudu dilaksanakan karena itu adalah titipan daripada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Bo sekali sholat sabaraha menit kurang dia? Oh nya yang jujur tadi handap 5 menit. Baraha? 5. Aya nu iso 60 tahun? Abdi teh can 40, Pak. Bu, geuning ustaz ciga 16, duka. Abi jeung paku sayuswa saumur paku ngajangkung aing pernek teh taunggul bedana itu mah kasetnya ieu mah rada geuneuk saeutik wajah. Keun bae itu kaset tapi ieu gede milik alhamdulillah. Nah milikna kuwu ge ditipu ayeuna. Nanaikeun mah aya ustad kieu. Cek abdi ge abi mah aneh unggal peuting ge jelema kataripu ku abdi. Nu kieu we dionah.
Mun apa cek babaturan, aduh sia jadi bubalik, lebih kan itu kayak, ya, wing mah ngaji lila di pesantren mah lila ngan padah ngaji nama jarang dah ya wae mah di imah guru sakitu ngomehan budak ajengan, emang geus apal warna tayu lagi, kalau ngahuapan ngomehan, urang mah dapet budak ajengan jeung budak. Jadi hesek mulus aya Mang Luris, atik Mang Luris, atik jadi teu ngaji. Cek kabi teh Gusti, ting pan urang di pasrahan pasantren leuletikan ku kolot rek kumaha. Cek guru jang, wayahna we nya nu aya we amalkeun. Tadi nu ieu teh jadi pagawe BRI we. Da urang ngalaman kuliah, Pak. Sanggeus naon? Sanggeus aliyah teh kuring mah pasantren heula, pasantren tahosus, ngan ngajina jarang. Nah sabab hidmah wae ka guru turut ka guru. Sakitu hidmah takwid ka guru geus. Naon itu takwid mah sing bring ka ditu bring ka dieu ngaji, ari teu turut ka guru mariwa. Halo. Aing ngapas buka kitab ge poek logat. Nelpon babaturan, ieu kumaha maksudna? Poe teh cenah bener, mun salah siapa salah. Babari sambil sinu ngarapalkeun heula dibaca kabeh. Sok cenah kamari we baca nya aing ge bingung. Kumaha we carana mah ting teu burung ayeuna tamat eta kitab. Terus diasah mah babaturan nu jamrongan logat teh geuning. Wah karumisan atuh kitab teh bala. Kulaten di saware. Murah di aing. Manehna ieu boga pasantren di Cijulang si eta nyaho jeung urang kumaha nu rada hese diatur, nu ngajina teu pati ieu tapi turut ka guru biasana nya lumayan. Bisa ngaji mah henteu buktina ibu-ibu di Bandungan we ajengan kieu. Alhamdulillah. Lumawi ya badak santri sing alus ka kolot jeung ka guru sakitu. Akang mah lamun ini ngaji teu pernah sasalaman jeung kolot teu tenang. Sampai hari ini saya kalau ada undangan terus hidung saya can datang di warung di dagoan keneh ceuk panitia a geuning ta can berangkat uing tah can pangih jeung nu jadi indung sakitu. Tiap panggil yang nu jadi indung pasti dibuka kopea mun keur make benok dibuka benok terus diluluh ece nanya ajengan teh pelontos keun bae beuki buleun kumaha tuh cida cimol keun bae kalau ku indung diluluh heula ieu tah keupelan unggal ini 3 kali mangung 3 kali ngeupelan sakitu di Mekah kolot ngomong sia hese diatur ku aing aya di dieu cek bapak Pak. Nah dicarekan dia deket Ka'bah. Aing balas ku aneh sia mah pangripuhna otak teh. Adi maneh mah pinter sia mah bodoh tapi mawa aing ka Mekah. Ceurik kalau ya Allah lipat ke barokah kapun anak lupang ageungna. Sanaos awakna mah penek beureun kitu. Jadi mah jarangkung teh aing we malah leutik. Ibu hoyong boga budak jangkung. Aya dina kitab Quratul Uyun budak alus tulang sing sering nuang korma dina kandungan 5 sasi. 5 sasi dahar korma ganjil 3, 5, 7, 8 ulah 4.333 mah bisi weureuh lamun budak hayang alus kulit dina kitab Quratul Uyun tah nu 6 bulan ibu kudu nuang karena naon kudu nuang kana nu disemaksud jamu batu jamu bangkok alus kulit budak geuning Ustaz meleutik pan aing mah percobaan da cikal da di majarangkung marancung. Tapi itu penting tepati pinter pernah tapi alus milik untuk daya nasib halus benak pun babaturan panggil tapi kaki ngobrol lagi jeung babaturan anjir sia jadi mubalik cek aing teh yes cek. Halo sawo urang teu boga ka era ti baheula ge mun aya eraan mun bisa pidato ge da sabab urat ka era geus pegat ngaji di Pasir Wangi aya santri galonrong terus ka aing eta ngeuneuk panggung ceuk aing sok sia kaluhur ceuk aing penek ditoel mah aing ngabadagan ka het ceurik kabeh kapan sih nu hari goyang-goyang panggung mah dititah pidato kieu meureun teu hancur mah panggung sia ceuk aing teh. Eta cuk panitia geus tegang ustad nunjuk barudak nu dina luhur coran pek teuing urang dinya. Heuh aya geng santri anu tukang ngeuneuk-ngeuneuk mubalik.
teh nyaho balik teh bari ngomong atuh lain ngumpul ngomong gua da bari mikir eta kieu teh. Ayeuna bisa nyirikeun jelema jeung nu anyar panggih teh. Da jadi mau balik teh hese komo maca kitab. Pidato ge hese sok ibu jeung abi karek panggih, tapi ibu geus kata itu keterampilan. Halo, jeung akeun dibujur alah. Iraha dewa. Ibu sekali sholat 5 menit umur 60 tahun maka sholatnya 280 hiji poe genep jam umur 60 tahun sholat lama teu tahun acan apalkeun mun sekali sholat 5 menit umur 60 tahun sholat lama 280 hiji poe genep jam ayeuna kulem terang kulem bahasa Inggrisna beje abdi mah keur masantren kapan juhein teh tadi juara HS internasional. Lamun kulem genep jam umur 60 tahun kulem nama 20 tahun seueur keneh kulem seueur keneh sholat kulem Allah mah nyaeun ka urang nepi ka ngatur soca urang lamun geus tunuh sugan kudu ditutup-tutup kuleungeun Rabbi la takilni ala nafsi walau bi tarfat ain lamun geus tunuh mah ku sorangan panonton leup karunya tuh boga anak 8 kudu ditutup-tutup keneh panonton cok rapat di KRT cok ada ka mana bade ka bumi heula ieu si bungsu hilap namanya sabelah ditutupkeun Atuh yusota can 40 mungkin 2 tahun deui 40 tahun ibu nutos 50 bapak nutos 60 can pernah panggih jeung jantung nyalira can panggih jeung paru-paru nyalira can panggih jeung usus nyalira nampa jadi we ti Allah nah eta budak nu pidato alhamdulillah eta pikiayeun amin gitu Bu ya robbal sok ibu mun barang tuang sugan mikir nu mana pi dagingeun nu mana pi getiheun nu mana pi hampaskeun di pikiran teh geus dahar mah diatur ku Allah metabolismena jelema teh 7 miliar lebih can sato diatur ku Allah geus dahar mah wareg euleuleuh we teu mikir mana pi dagingeunna sakumaha pi getiheun bari can pernah jeung paru-paru papanggih jeung jantung papanggih jeung lambung papanggih aya dokter bedah ngan ukur apeleun jantung batur jantung manehna mah teu pernah panggih di Tasik aya baso 100.000 samangkok paling murah 60.000 geus dibalong nu ngaku komo di walungan ieu mah ieu mah basona 100.000 ya benten warnana teh konengna ge ieu mah mengkilat kieu tah ieu mah basona baso panyingkiran ieu mah 10.000-an ieu semu coklat eueuh nu didahar ngan ukur jadi brak brir nu didahar ngan ukur jadi brak brir nu dileueut ngan ukur jadi war wer nu dipake ngan ukur jadi war wer jadi lap nu abadi mah amal soleh ari dunia bisa dibawa maot teu bisa titipkeun ka pasantren nu keur dibangun masjid nu keur dibangun ajengan ieu semen ti ece teu seueur mulu dimasak hoyong ieu abdi ngiringan salila masjid eta dipake caang pakuburan ece ieu ka pasantren keur masang keramik hatur lumayan ajengan mung aya 2 kardus ieu keramik ece hoyong jariah salila pasantren eta dipake ngaji ece maot ti heula anger we caang pakuburan ece eta dunia nu dibawa maot ece hoyong ka surga hoyong maot tuh embung ari ka surga hayang ari maot embung rek ka mana asupna tuh ece eta mata kades salat tuluy mawa sanajan adan geus pahili jeung sora sapi teh urang ge anger we da geus ku kolot teh nu ngora eueuh anger we tibra komo kuno adan halus ku adan kolot ge ceuk aki-aki waktos parengtos terbuh tilu eta pamuda nyelengkeungna posrona teu nanyakeun Allahu Akbar hayang hudang subuh teh saur Nabi cirina ayyakuna munafiqon kholison jelema nu munafik murni teh geus nyaho tilu ditambahan hiji nu tilu mah aya nalaku ge geus nyaraho di sekolah diniangan nu hiji mah jarang nu nyaho cirina jelema nu munafik murni teh di mana salat subuh sering kaberangan sakitu eta aing sarua mal ngomongkeun batur urang komo mau balik tuluh ku pamajikan teh dena boga santri tah eta teh santri teh penyelamat di dunia keneh isin ku santri atos garuga enggal aguga diciwit ku pamajikan cek aing teh nyiwit aing ake budak
Abi ada jelema pan boga tuluh teh. Abi normal cek jelema biasa kade ulah nyebut malaikat nya ya malaikat petekel kieu. Dari ditu mah ditasik ajengan teh teu meunang salah, tasik mah kudu malaikat wae, ajengan teh kudu sampurna kitu. Ya aing mah tak boga anak ge ti 2 bibit Pak. Campurna pan 2 bibit, Pak 2 bibit abi jeung pun bojo. Da ari sorangan mah moal jadi. Nabi mah da moal nyanu, moal paku, moal bebeja. Teras. Hadena aya santri eta ceuk pun bojo santri tos gugah santri teh geus ngadagoan Allahumma sholli ala Muhammad ngadagoan imam eta aing teh Ustad teh nya ustad anu tukang ngomehan di mah dengan baheulana nya anu elmuna kurang ya rabbi sholli alaihi wasallam aya santri nu geus gede meureun nafsu aing can datang wae bukakeun janela da imah hareupeun masjid ya rabbi sholli demo ka aing cek aing teh ibu sakedeung di bulan puasa ece bakal nyanu kena salat insya taraweh nu sakitu beratna 23 jeung ih dae peutingna yo memeh nyadiakeun sahur teh ece mah tahajud heula nu osok nya kos pun bojo wah yang kaburu tahajud yang kaburu ngisikan da beak sangu teh ku santri datara nyarangu sorangan di bulan puasa mah waduh eta beak sangu teh yang kaburu ngisikan jeung kiih bareng eta hari werok sorangan teh kitu mana we aing ngomong lah kada salat nu 5 waktu bainal kufri wal imani tarkus shalah. Ingat kata Nabi di antara kafir cek Nabi jeung iman di tengah-tengahna aya jelema nu tinggal salat. Jadi nu tinggal salat mah disebut iman da teu ngalaksanakeun kitu nya, disebut kafir lain teh teh kaluhur teu ngai kahanap teu napa. Panggeulan anu dihisab di alam mungkin jaga di alam kuburnya ditanyakan di alam barzah di alam akhirat nu dihisab teh nyaeta salat nu 5 waktu kade ibu salat nu 5 waktu mah eta mah kabeh amalan ibadah aya dina salat syahadat ayatnya sok asyhadu an la ayanya terus dina salat aya puasa aya sugan keur salat ieu ceblak ceker can beak tuluikeun deui salat teh berarti salat teh aya puasa. Dina sholat aya ibadah haji aya mana ustaz lamun sholat sok ngamali kakib aya dina sholat aya zakat aya ari zakat teh suci bersih lamun keur sholat kudu suci tina hadas 2 kudu bersih tina hadas 2 kudu suci tina najis tah eta teh kabeh amalan rukun Islam aya dina sholat sholat mah gambaran jujur sabenerna mah ece keur taraweh pun langsung wudu leres sok ayeuna keur sorangan di imah tahajud Allahu akbar duut awios eueuh batur ieu eta geuning jalujur keur salat adapun nu teu salat nu teu jujur nu sok salat hek teu jujur eta mah oknum da intina mah salat mah jujur ulah nyalahkeun salat namun aya jelema tukang ngaji hek teu bener tukang salat hek teu bener jadi mung salat salat mah kewajiban nyiar ilmu mah kewajiban ulah nyalahkeun kanu osok tapi maneh mah mending kos aing we aing mah teu ieu ge teu sedekah ge aing mah ikhlas naon cek aing teh sok salah ya jangan keur naon sedekah ge ari teu ikhlas mending kos ece akang mah teu sedekah ge ikhlas manyar mana ikhlas keuneunan sedekahna ge henteu jelema ayeuna salat cukup ku hate Kangjeng Nabi ge nepi ka bareuh geus dijamin surga ayeuna aya aliran anyar salat teh cukup ku eling sia mah lain nabi lain wali cek aing teh nabi ge nepi ka bareuh nepi ka salat pan nepi ka memeh maot dipayang ka masjid mun salat cukup ku hate moal aya Masjidil Haram zakat moal aya ya sok ibu abi bade zakat bade ngahulang heula sing eling we ceuk kana bea sok aya eueuh ari ngomong hakikat terus budak minta jajan mah teu cukup ku eling cok deh eling kena es krim aya teu aya ya aya ge korong tapi kade salat nu 5 waktu ulah kabawa ku sakaba-kaba loba aliran komo lamun diajar Islam tina wayang sok sakapung bener loba salahna lamun ayeuna diajar Islam full tina wayang mah kudu disaring deui da loba nu benerna ngan maklum da teu sesuai tetekon kita kadang-kadang lamun jelema kana wayang terus Nabi ge sok resep sok milihan ieu mah full kana wayang akhirna
jadi teu perlu urang ibadah babarengan, teu perlu berjamaah. Model kieu dina wayang aya bahasa kieu. Ya, nah anjing teh najis boga ladok cenah. Najis keneh sungut sia nyebutna teh. Ari anjing mah cenah bisa dikumah ku taneuh jeung ku cai jeung ku taneuh. Mun sia cenah sungut sia nganyerikeun aing moal bisa dikumah ku beda banget. Ari najis boga ladok mah pikir sia teh. Ari masalah nganyerikeun batur mah akhlak, beda kajian. Bisa luarkeun. Jadi we ngaringu anjing. Kan nu anjing jangan pikanya tadi gitu di lumur abdi pan aya bageulana mengingu anjing. Ih alhamdulillah aya nu jadi ngadu bagong. Tah eta alhamdulillah. Hadirin. Halo. Beda kajian mutakna. Allahu akbar. Sok naon teh tina wayang sok dicopot tu alus nama. Berarti ajengan ge kadang-kadang ti pribadi mah teu alus kabeh. Model enak ku si penaik. Teu alus kabeh. Sok teh pulungan. Kitu geus peutingna enak kayak balik. Baca menigas iya nya leuleus. Ai urang dia akang baretah ajengan kieu aduh urang dia mah kana ilmu teh siga nu resep pisan. Ayeuna memeh geusaan ya cek ajengan cenah pan kieu teh loba sora mangga. Sorana mah da saeutik aya 5 menit. Sok ece onang Jenudin MZ ka dieu moal datang moal. Males maot nya atunya. Nah, ini wakonan ku ceuli uing di dieu ceuli tah, di dieu hayang MZ mah sorak teh beh dieu tah remote-na teh. Salah mencet jadi suara soang teh. Jainuddin MZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra Mi'raj bukan peristiwa biasa. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak bisa dicerna oleh akal. Kenapa? Karena akal kan kekecilan. Betul. Jadi maronyong betul. Kitu tah barudak nu penting mah keur di pasantren sing sering mudakara. Wing mah di WC ge pidato berkelas 4 SD di WC. Saudara, kenapa saya nyeri beuteung? Bro, teu sing mencret saudara. Cek pun bapak juri grepe sadeuleuh. Ayo urang bisa ngabalikeun pinter mah teu ngan bisa ngabalikeun mun bapak ceng teh abdi ka abi nyebut juri, bapak naon bapana gitu. Cek pun biang teh encep we anger keur diogo mencep. Pangmeserkeun bawang sareng cabe di ditu mah da kudu meuli beda jeung di dieu di dieu samoa. Pangmeserkeun bawang sareng cabe ku abi diwaler. Ada apa ibunda? Jangankan bawang, jangankan cabai, keriduanmu akan selalu kurai wahai ibunda. Betul. Kepun biang nanaonan eta. Balik di warung, ini bawangnya, ini cabainya, dan ini angsulnya. Cepun biang teh masihannya cepet, lain ditutup ku MJ. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Teu teu santai. Ayeuna Aagim sok rajaban ayeuna loba ustad nu datang, Ustad Luris dan Udin MZ ayeuna Aagim geus 3. Onang Agim mah datang komo ngadadak mah. Tah ayeuna wang ku ceuli uing. Di dieu asana mah tah. Asana mah kada bisi pahili jeung suara gajah. Apa kabar Ibu? Aa udah bahagia. Karena apa? Aa melihat tendanya megah, lampunya guritak gurino. Jadikan kesempatan memperingati Isra Mi'raj ini bagaimana kita memperbaiki diri. Kita bercermin sama Nabi yang soleh saja penuh penderitaan. Ada yang membenci, ada yang menghina. Dan Nabi mah dihina teh bukan hina, beda sama kita. Kita mah dihina teh bener-bener hina, betul tidak? Halo, kenapa tingkar orang begini? Seksi aja menyayangi banget na bulenak kita. Pan palsu eta mah aja. Agim ayeuna Pak Gojali geuning nusokna radio ngingetan kolot resep ka AF Gojali baheula ning urang Limangan pangarsa almarhum almarhum ceuli deui wae. Di dia selama Pak Gojali mah di nu beh dieu da remote teh kala. Pak Gojali naon sababna make urang kudu syukuran.
Jawab dimarentah ku Allah. Nabet Allah teh loba panitahna, mejeuna dan ubogana. Kedah kasaha pagadali urang syukuran ka Allah jeung ka manusia. Geuning pagadali teu ngaleut seprit da teu aya. Cici eta ge candi indung. Ustaz Nurih jeung Nurin MJ agim pagadali Arifin Ilham. Celik dewa aing mah kagok datang ajengan loba il raja bagaimana. Hamba-hamba Allah Arifin bahagia subhanallah. Ayahanda bunda sungguh Arifin senang bisa berjumpa dengan hamba-hamba Allah yang wajahnya bercahaya karena tersorot neon. Hakikatnya Isra Mi'raj bagaimana menajamkan keyakinan kita kepada Allah. Seperti Abu Bakar yang tanpa ragu sedikit pun kepada Rasul. Marilah kita sama-sama suntik cas iman kita agar mantap kepada Allah. Marilah kita berzikir kepada Allah karena gunung-gunung berzikir, lautan berzikir, semuanya berzikir kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ustaz Jepri itu Ustaz Jepri ieu ge uje Ustaz Jebrag. Kan hanya kal kacamata na tinggalna kantong. Biasana sok bari make kacamata da uje mah mun ngalagu siga nu setep kadua ngomekeun kacamata. Uje mun ngalagu kitu tah. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku, engkaulah bidadari surgaku. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama imama imama. Dari surgaku. Aduh, itu jadi heuras. Aing maloba pengalaman baheula ece bangor sakapung jadi MC qosidah modern. Kaditu nama dangdut. Di dia resep dangdut. Katingali dawajana. Urang sok bareng nga-MC-an qosidah modern kaditu nama dangdut mun teu kapangih ku guru moal jadi ustad. Jadi MC kan alus mana sok kade jeung urang MC qosidah modern. Baheula pun guru dinu kawinan geuning siga salah santri urang cek nya geuning nya eta leuwas ek nyokot daging keur parasman kalau nyokot laja mata kade nu sok marasak laja tong dihijikeun jeung daging penipuan eta aluk mah parun urang ngaji di sodong jangan cenah geuning teh dituang eta daging 2 bukuna teh teleboke ku siga hadirin rahimakumullah ceuli aing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama qasidah modern Gita Nada di kesempatan malam hari ini. Tentunya Gita Nada menyapa warga Penyingkiran dalam semarak Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Semoga Rasul tetap menjadi teladan untuk kita semua dan tentunya sholat menjadi barometer untuk prestasi di masa yang akan datang, prestasi dunia dan akhirat. Tentunya Gita Nada menyapa Anda pada kesempatan malam hari ini. Sebuah sajian instrumentarian semoga menjadi pelipur lara di kala duka. Marilah kita sambut artis kita LP Sukaki untuk Anda. Bisa bisa. Mata mun dinu dangdutan, lamun dinu kawinan aya dangdut aing sok balik. Lain kehe tara kuat suku aing. Da urang ge ajengan jelema.
ayeuna jadi ustaz nya kudu joget jadi we suku wungkul pan era itu tempon ku jamaah suku uget-ugetan kumaha mun nepi kana bujur komo jeung sirah mah paur jadi balik geus apaleun balin fanatik sok rakyat sampean. Oma Irama terakhir filmna Satria Bergitar dina kuda mawa gitar udah nu sareng soalnya naon eta ustad basuh mikir ibu datang Rika Rahim Roma aku tunggu kehadiranmu dari tadi wahai Roma aku mohon agar kau bisa mengobatinya Roma aku mohon padamu cek Oma Rika Roma aku mohon padamu agar kau bisa mengobatinya Roma cek Oma Irama insya Allah bener ya Oma petek ya jadi Oma mah tiba heula gitar na kieu we jadi eta teh aya rahasia neangan hulu gitar nu potong bongan kieu we dionang bu eta Oma ece Oma mah lamun ieu jadi presiden dah yang jadi presiden kan eueuh dina daftaran orang ek pilpres sing alaman sing alakur sing damai ena bawang guguyonkeun Oma hayang jadi presiden Oma sigana jelema unggal isuk capek jeung sehat cek Oma cek presiden hei lari pagi nyaheul atuh sarehat mun Oma jadi presiden sigana ece lagu Indonesia raya dirobah biasana Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku kok Oma Indonesia Raya merdeka merdeka paur lu pacara pacara di kecamatan jadi karya mun Oma Irama jadi presiden sigana aya menteri nu maot ge dijawab ku lagu Pak Presiden ada menteri yang meninggal cek Oma gali loba cek sakana bedugannya kalau mun Oma jadi presiden sigana nu bakal jadi menteri agama na Mansur S melekoh ngalagu ge kaos ngaji Quran dan nyantri matak ngalagu ge make mahore di huruf jeung ieu jeung tajwid sok lagu Mansur S rembulan tugunah dua harkat Oma Irama jadi presiden sigana nu bakal jadi menteri pembangunanna Iwan Fals Menteri, ada bangunan yang sudah tidak layak cek Iwan Fals. Oh iya bongkar. Cek aing segala aya. Bo. Aduh, aing doa guru teh yang nepi ka kieu tah. Anak-anak we jadi leungit urat ka era kitu. Bibit engke mah balik mah lumuh deui ngalinga. Teu ngakeur kieu geus poho. Tempo ieu teh geus buku tetempoan ieu. Tempo ini geus nempo kolot. Aki-aki mawa teko udah jadi lagu atuh kok mama aki-aki mawa teko mawa teh nengteng teko teh ceret bahasa Indonesia na mawa teko nengteng ceret nengteng ceret nengteng ceret nengteng ceret tuh jadi lagu kayak pemuda nu naik mobil turun deui eta mobilna mundur kok mama jadi lagu rem tangan sekuat tenaga mata kadek ngasuh budak tong make lagu Oma bisi hese sare milihan ieu mah cek teh bari ngasuh bila kamu di sisiku hati rasa sahdu sok ngasuh budak bila kamu di sisiku bila kamu di sisiku bila kamu di sisiku hese sare budak teh di sikuan wae
komo di tengah sisiku imah mari geus asa hapunten ya CS batu disimpen da luhur termos mung cekap sakitu nu kasep bade permios baju jubah celana cut brayu dadang gumbat eta cek si Ece betah keneh teu boga rasa ya jangan ngesak nuhun ka sareana sing deui we mun inget ka uing sing sehatnya Ece urang dieu nya sing panjang yuswa barokah milik rezeki amin mudah-mudahan sing ditebihkeun tina balai urang doakeun ieu pasantren Allahumma ij'al hadzal ma'hadan mubarakan mahdiyan hadiyan nafi'an mansuran muayyadan li jami'il umami ajmain amin. Mudah-mudahan urang dia khususna para santri ya mudah-mudahan sing hasil ilmu nu manfaat guru urang sing panjang yuswa barokah milik rezeki tambih-tambih manfaat ilmu urang doakeun dulur di Palestina sing aya dina panantayungan Allah nu tos ngantunkeun mudah-mudahan sing janten syuhada nas'alukal ijabah al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbi ighfir lana amin. Sareng bismillahirrahmanirrahim ibu bareng bismillahirrahmanirrahim angkat pandanganna bismillahirrahmanirrahim puterkeun dadah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.